Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para siswa kelas 12 Wilujeng Sumping di pengajaran bahasa Sunda secara daring tanapi virtual. Satacana Bapak ngawanohkeun wastapun Lukman Mulyana janten simkuring salaku pangajar bahasa Sunda kanggo kelas 12. Para siswa mudah-mudahan sok sanaos urang henteu tatap muka langsung. Pengajaran bahasa Sunda tiasa sadaya hidup ngiring pembelajaran kalawan saregep gitu. Janten teu janten Bang Baluh, teu janten hahalang hidup kanggo ngiringan pengajaran bahasa Sunda. Sok sanaos kaayaan sapertos kieu margi urang teu tiasa langsung tatap muka, tapi mudah-mudahan hasilna tiasa nyugemakeun sok sanajan henteu maksimal sapertos kitu. Tah para siswa sadaya kanggo diajar bahasa Sunda tanapi ngiring pengajaran bahasa Sunda aya aturan dina urang pangajaran. Anu kahiji salila diajar atanapi interaksi hidup kedah ngagunakeun bahasa Sunda. Boh dina chat, boh dina Google Class atanapi hidup naros japri kasimkuring ngeunaan pangajaran mangga nganggo bahasa Sunda. Salajengna simkuring miharep salami interaksi eta hidup merhatikeun etika kasopanan luyu jeung norma kasundaan. Kitu nya janten satiasa urang sakedik-sakedik diajar bahasa Sunda. Tah. Salajengna materi kelas 12 ayeuna nyaeta di semester hiji urang aya 4 ngeunaan pedaran tradisi Sunda, carita wayang, resensi, sareng drama. Lajeng semester 2 urang munggaduh 2 ngeunaan nulis artikel sareng carita pantun. Tah kanggo dinten ayeuna simkuring moal dugi ka masihan heula hidup tugas tertulis tapi hidup cekap ngabsen dina kolom tugas. Lajeng hidup nataharkeun materi ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Janten hidup kanggo minggu payun tiasa milari materi ngeunaan tradisi Sunda. Janten pami minggu payun urang ngawitan pembelajaran hidup saheulaan tos gaduh materi ngeunaan tradisi Sunda. Janten nyambung lah bahasan urang ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Terus simkuring muka kitu nya, muka ka hidup bilih aya Bang Baluh. Bilih aya naon wae nu bade didugikeun ngeunaan pembelajaran atanapi hal lain ngeunaan kahirupan siswa sareng sanes kantena hidup tiasa posting di kolom forum kitu nya janten hidup mangga bilih bade japri oge mangga gitu. Janten urang henteu diwatesanan pembelajaran urang kana materi hungkul, tapi bilih aya hal lain hidup nu bade ditaroskeun sugan tiasa urang sasarengan milari solusina sapertos kitu. Janten kanggo dinten ayeuna hidup cekap ngeusi absen dina kolom tugas sapertos kitu. Mangga sing saregep mudah-mudahan di bumi sewang-sewangan tiasa ngiring pembelajaran sareng sadaya mata pelajaran
ya sok sanajan meureun aya hal nu teu sapanuju kitu nya nu saepeun kuota nu sanes kantenna meureun eta memang masalah-masalah urang sanes siswa wae guru oge sami kitu nya sono kanggo ngajar tuh Pak Asep kitu aya di sakola kunaon sumping ka sakola Pak Asep margi hoyong ngajar sami nya punten tuh Pak Apid tos aya sami guru oge sami hoyong ngajar sanes sanes lari tina tanggung jawab kitu nya tapi dalah di kumaha urang kedah ngiringan aturan pamarentah bahwa pembelajaran ayeuna BDR belajar di rumah gitu. Janten awas bilih aya lepat sangki bahwa guru alim ngajar lepat. Cita-cita jadi guru teh meh ngalajar, hoyong ngajar gitu. Nah, ka sakola oge guru-guru ka sakola sami sono kana ngajar. Awas bilih hidup lepat sangki mani embung ngajar guru teh hoyong nya haroyong ngajar sami sadaya ge. Ngan aturana kanggo dugi ka ayeuna gitu. Aturan dugi ka ayeuna eh, siswa tidak diperbolehkan gitu nya teu kenging ka sakola gitu. Kayak urang ngantosan petunjuk di provinsi mudah-mudahan saenggalna SMA Ciawi tiasa ngalakukeun pembelajaran tatap muka di sakola ya. Sementawis kitu hatur nuhun kana sagala perhatosanna wilujeng diajar mangga baca ngeunaan tradisi Sunda Minggu Payun urang kalebet Bapa masihan materi ngeunaan tradisi Sunda. Eta hungkul kanggo dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.